Sampurasun dulur-dulur barai-baraya anu simkuring dipahormat. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan thank you, I love you, good morning. Salam interaksi, salam kenal. Semoga dulur-dulur barai-baraya anu ngagaduhan perusahaan, anu ngaduh pekerjaan, boh tinu kuli, boh tinu usaha, sing cara rehat, sing koraranya ngumul. Terus perusahaan sing beuki melaju pesat. Itu dia anu karulina sing sarehat, samkan bisa kerja keras, ngabelaan keluargana, anak-anakna, dulur-dulurna. Begitu deui akhlak-akhlak kurang menghidup dalam dunia singka balalener sing jalujur sing diajar bener, diajar cerdas, diajar ngerti, diajar ngahartikeun diri jeung rasa urang. Si Asyadi ngan sakur bisa ngomong, da bukti nama geuningan guys, hararese yang bener teu bener mah babari. Caci dosa ucapna teh geus kecip sa kerjepan oge babari. Aduh, erek bener mah aduh butuh cangdangan guys. Hirup rek bener teh cangdangan teh mani berat. Eta teh anu teu bener. Nu soleh oge sok aya paribasana kot kaaral, cangdangan teh leuwih berat. Tungtung nama si Asyadi ada kan. Teu ka ditu teu ka dieu. Tungtung nama solehan teu, baragajuh henteu. Jalamun bastaran mah juga tongki meureun. Tu juga si Kinta tak tongki nya tak. Si Kinta ga jadi tongki, kadang-kadang jadi awewe, kadang jadi lalaki. Disebut tongki. Cotong laki-laki, ternyata dia bau tarasi kan. Lah yang ngobrol sama urang teh ka mana bae da nu mayar eueuh, nu mere amplop eueuh, nya ngacaplak teu pararugi. Ting urang ngalagu lagu ieu jajangakeun. Sampurasun dulur-dulur baraya, nepangkeun abdi si Asyadi